Karita seorang manusia andungi kabuaya tentua hirup sangsara hayang lumha ku jalan muja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, baraya manco mania, salam dunya dimana bae ayana. Wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu deui sareng akinya di acara anu maneuh tangtos namanya eta dongeng Sunda. Anu dipancarluaskeun ti kanal YouTube Manco Mania, tempat mancona para mancowar salam dunya anu mika memet kana dongeng Sunda. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana para mancowar di mana bae ayana aya dina ginanjar kawilujengan. Teu kirang sapapaosna jag waringkas sehat lahir sinareng batin jembar manah gampil rizki sarta tabih tina balai. Amin amin ya robbal alamin. Urang krieuh deui pamirsa dongengna nyaeta Mang Kosim teh nya dina lalakon Nog Wadal. Ya dongeng rekan aki nyalira oge didongengkeun ku aki ayeuna nincak dina bagian ka-15. Kumaha terasan ieu dongeng urang sasarangan Bandungan wae sasarangan sakedap deui nya. Sadajan aki medar dongeng mangga ulah asa-asanya di subscribe heula di toel tombol loncengna. Supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayanan parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Par samakna sareng awugna mangga kaparayun sadayana prong Wanci rumangsang kaayaan geus karasa haneut. Manuk anu tadina recet disarada dina luhur tangkal bari ngipriskeun jangjangna teh kiwari geus halaliber jauh pikeun nyiaran kadaharan. Di imah gedong nu sigrong nu aya di sisi lembur sugih mukti. Mang Kosim geus sagedang dan make kameja pulas biru sarta di calana kain warna hideu. Leungeunna nyakelan tas leutik tina bahan kulit. Kulepna herang hinyai ku minyak rambut. Biana anu keur sasapu di buruan nyampeurkeun ka salakina. "Reka mana, Kang? Manitos necis kitu boa-boa ieu mah," tanya Biana ka Mang Kosim. Nah rek mayaran kebon urang Cibodas teh nah. Kaheuleutan geus janji jeung Akang teh poe ayeuna rek dibayaran. Lumayan aya 1/2 hektarna legana teh nah. Bari geus aya pepelakana aya saladah. Nyangan hati-hati we bisi kagembang kurana geulis urang Cibodas. Cek beja cenah di Cibodas mah lobaran naga rilis. Bah, kuari geus nyuri ganteh nyaneh mah nah.
Akang mah lain rek nganjang yo, tapi narek meuli kebon. Manisieun pisan atuh akang kagembang kurana teh. Nya wajar we atuh Kang, anah selempang mah. Pan akang ayeuna mah katelahna ge juragan. Bandar atanapi bos sayuran anu pangbeungharna di lembur Sugih Mukti. Pastina para randa naksir pasti hayang dianjangan ieu ting kulincir meureun. Parawan oge sigana mah meuni antri daraekeun ka akang ayeuna mah. Daraekeun shot rek nyeret paling ge nah hayang kana duit akang. Ulah salempang akang mah Satya. Satya ewa ka salira Nyai Dewi Anah Puspawati balaka cindreung. Cek Wang Kosim. Bari leungeunna ngajawel gadow Nabi Anah anu kawasana oge sapotong. His, sok kumasep kitu. Era ieu ditempokeun ku batur tuh nu garawe mani maralik kabeh. Sawadot teuing ah. Akang ini tayana nah. Mang Kosim gandoang lempang ke patna kawas Arjuna mangkat perang. Kang, nah teu tumpak motor. Biana ngagero. Bensina erep. Poho akang decan meuli bensin kamari teh. Nah, yeuh. Cita si usronya meuli bensin keur motor akang gitu. 5 liter we kana jerigen. Akang marek lempang we lah. Etang-etang jalan-jalan beri babatak suku. Geus jarang lempang ieu teh asa titingkueun. Barina da ka Cibodas mah teu pati jauh ieu. Walon Mang Kosim. Terus ngalengkah deui nuluykeun lempangna. Panon poe beuki ngaluhuran bae. Wanci teh teu karasa terus nyerelek. Silih genti unggal poena. Ti wanci rumangsang sekitar pukul 10 isuk pemirsa. Wanci rumangsang teh nya ngageser ke wanci pecat sawed. Tabu 11 teh tangange alias jam 12 berang tuluy kalingsir ngulon. Diganti ku kalangkang satangtung disedakeun ku wanci mengok ngulon satuluyna datang wanci tunggang gunung. Samemeh datang wanci sariak layung Mang Kosim geus rengse mayeran kebon urang Cibodas. Angin leutik ngahiliwir nebak kana tetangkalan pati ngarulang kawas anu ngagupayan. Angin leutik karasa seger pikeun awakna Mang Kosim anu harita keur lempang salse nyorangan. Mang Kosim lempang salse paromana marahmai bangun nu bunga. Lempangna oge bari ngahariring laguna sakapanggihna. Kapenis di mana mandi, eta mandina di cai leutik. Nu geulis di mana mandi ieu hayang ningali saeutik. Kini-kini kuang-kuang getok-getok pepeudeuyan. Nini eta bade tuang dibekok pepeudeuyan. Kebon aing nambahan deui. Jadi lama sigana sakabeh kebon jeung sawah nu aya di lembur Sugih Mukti, Cibodas jeung Rancabali. Bakal jadi nu aing kabeh yeuh. Anak buah si Ukri kamari geus sarariap cenah pindah kabeh. Di bibita buruh 2 tikeleun mah atuh mana aya nu mana tahan yeuh. Mana nu kuat. Si Barkah gawe 2 poe. Di si Barkah kitu gawe 2 poe kakarak menang teh 2
menang duit upah 4.000 perak. Tapi gawe di juragan Kosim mah ukur sapoe menang duit 4.000 perak teh. Tuh kan. Bari haratis dibere daang. Juragan Kosim teh ya tuh bager. Kabeh anak buahna dahar gratis. Unggal poe. Dibere urud sabungkus sewang, urud ngeunah deh, lain bako tambang atau bako nangeureutan. Sakadang deui si Barkah bakal ngajungkel dah. Bangkrut sia, rasakeun sia Barkah. Cek Mang Kosim gegerendengan sorangan bari mapai jalan satapak. Mang Kosim ngahaja teu ngambah jalan gede, manehna teh mapai jalan satapak anu mangrupa jalan terobosan. Anu paling deket pikeun tepi ka lembur Sugih Mukti, sabab wanci geus nyada kaburit lamun ngambah jalan gede pasti nama. Mang Kosim bakal kapentingan balikna teh. Leok Mang Kosim teh ngaleok ke arah Kenca. Tuluy mapai galengan sawah. Rengse mapai pasawahan beras ka hiji pasir anu loba tangkal awian. Pikeun tepi ka lembur Sugih Mukti teh Mang Kosim kudu ngaliwatan eta pasir. Saterusna mentas sasak di walungan leutik nu aya di beuntaseun eta pasir. Sawaktu Mang Kosim tepi ka puncut pasir anu rada datar tur lega ngadadak di satukangeun dapuran awi nu aya di belah kencaeun jalan satapak ngagejleng saurang jalma megatan jajalaneunana Mang Kosim. Jeleng jeleg. Mang Kosim atuh langsung ngarandeg. Manehna ngarasa ruas panonna mancrong ka jalma nu megatanana. Mang Kosim teu bisa tenget kana beungeut eta jalma sabab kana beungeut eta jalma anu make papakean sing sarua hideung sabab beungeutna make taregos. Taregos hideung anu katempo teh ukur sapasang panonna. Dina cangkeng kenca eta jalma ngagaplek bedog minangka pakarangna. Waduh, begal ya sia nama ya. Cek Mang Kosim beri culang cileung, neangan jalan pikeun pilumpat. Ayeuna kudu sieun, asal anjeun nurut kana omongan dewek nyawa anjeun pasti dijamin salamet. Cek eta jalma. Sorana rada ngosom sabab nyaritana bari katutupan ku taregosna. Anjeun. Satanaon maksud anjeun ngadang kuring? Cek Mang Kosim. Panonna neuteub seukeut ka jalma di taregos hideung. Ngeunaan saha dewek anjeun teu perlu nyaho. Anjeun ukur perlu ngalaksanakeun parentah ti dewek, ngarti? Sentak eta jalma. Namun anjeun begal atawa rampok, kuring bakal masrahkeun duit nu aya dina tas kuring ieu. Asal kuring ulah dikukumaha, sarta kuring dibebaskeun ini ti dieu. Cek Mang Kosim. Mang Kosim teu lebareun kana duit nu masih loba keneh dina tasna sesamayaran kebon. Sabab pikirna babari kagantianana masalah duit mah engke oge malam Jumaah Kliwon bakal menang nu leuwih loba. Tapi lamun seug manehna tepi ka kaleungitan nyawa dipergasa ku eta begal. Pugu da nyawa mah eueuh serepna, manehna mung tiwas teu pupuguh ku begal. Coba leungkeun tas anjeun ka dewek ieu. Usi bae eusina ukur duit 100 perak atawa kosong eueunan naonan.
tita jalma ditaregoside ka Mang Kosim. Dina ieu tas teh aya duit 500.000 rupiah. Ku kuring bakal dibikeun kabeh ge asal anjeun ulah ngalangan jajalanan kuring. Diekeun heula, kaula can percaya bandar anjeun boga duit tepi ka 1,5 juta gitu. Duit 1,5 juta zaman harita mah pamirsa masih berharga kene. Mahi pikeun meuli munding sajodo atawa domba 5 jodoh. Mang Kosim akhirna mah ngelehan sabab manehna eueuh piliheun deui. Tas kulit anu dicekelna teh dialungkeun ka si taregosideung. Tas kulit teh langsung disanggap ku si taregosideung. Eusina langsung dipariksa, bener bae gepokan duit 1.000 perakan jeung 5 ribuan ngentep di jero tas. Kuring teu bohong kan? Ayeuna kuring rek mulang, anjeun wayahna ulah ngahalangan, cek Mang Kosim bari ngalengkah maju. Heula. Dewek can nepikeun parentah naon anu kudu diturut ku anjeun teh. Mang Kosim ngarego manehna neuteub ka si taregosideung bari tarangna keru. Saeutik ge manehna teu ngarti naon kahayangna anu sabenerna si taregosideung. Dengekeun sing tenget ku jejewir anjeun sabab dewek moal nyarita 2 kali, cek si taregosideung. Ulah diteruskeun usaha anjeun pikeun ngaruksak usaha batur teh. Anjeun geus ngaruksak harga jalma-jalma anu usahana disaingan ku anjeun. Lain ukur 1-2 urang tapi kabeh jalma anu sarua pacabakanana jiga anjeun teh ngarasa kaganggu ku paripolah anjeun anu sakarep maneh. Ingat, eureunnan kalakuan anjeun teh, saruakeun bae harga-harga belian sarta upah pagawe jeung harga umum pasaran. Ingat, dewek ukur mere paringetan ngan sakali. Lamun anjeun matangguan teu ngagugu, dewek bakal datang deui pikeun nyabut nyawa anjeun. Jaja masih kana titahan batur. Jalma nu ngarasa usahana kasaingan ku aing. Nah manehna titahana sahanya. Si Barkah gitu. Bisa jadinya bisa jadi oge titahan jalma sejen. Ampura, ngeunaan usaha mah kisilah bebas. Teu bisa diatur-atur kawas kitu. Dunya usaha mah papinter-pinter papilit-pelit. Papinter-pinter we, saha nu pinter sarta pelit bisa menang. Menang harga alus anu bakal unggul. Namun jalma-jalma anu sarua ngabanar sayuran kawas kuring teu manggihan bos anu wani meuli mahal, eta mah lain salah di kuring. Tapi eta mah salah sorangan bet-belet. Manehna kudu bisa tuh neangan bos anu alus hargana sangkan bisa nyaingan ka harga kuring. Sa bos na anu wani meuli harga sayuran di saluhureun harga sayuran di pasar induk. Kabeh bos oge apanan ngirim sayuran teh pikeun dijual ka pasar induk. Asa teu kaharti ku akal. Lamun aya tangkulak hargana leuwih mahal di harga jual di pasar. Aya bos sayuran anu hargana leuwih mahal ti harga jual pasar induk teh nyaeta bos-bos anu ngirim sayurana ka restoran-restoran mahal. Oke pikeun kirimeun ka luar negeri, ka luar negeri. Pamahalan anjeun wawuh jeung bos luar negeri mah. Paling ge anjeun mah sentimen. Hayang ngarubuhkeun batur ku cara licik. Pokona mah anjeun kudu nurut kana omongan dewek dieu. Titik. Teu make koma. Jeung tong lu balasan deh. Lamun kuring teu nurut anjeun teh kumaha emangna? Mang Kosim kahudang ayeuna mah kawani jeung amarahna. Manehna ridho bae kaleungitan duit tapi teu ridho lamun jalan hirupna diatur-atur ku batur. Komo ieu mah jelas-jelas jalma titahan ti saingan usaha.
Mandanggulnya sia. Kudu diwara heula sugan masangkan naik nurut. Si Tarego Sideng teh maju sabora lengkah. Teu tatapa sini deui. Tuluy bae semrut manehna nyebrutkeun peureup ka tuhuna ngarah kana cukang irungna Mang Kosim. Di tarajang kitu Mang Kosim teu cicingeun rikat manehna ngadengdekeun sirahna bari leungeun kencana nakis kana pigelang leungeun si Tarego Sideng. Hiuk des suk. Peureub Mang Kosim anu ayeuna narajang malik rek ngagedor kana carehamna jalma di Tarego Sideng. Orok haya si Tarego Sideng masih cingceung gancang lok. Hiuk plos. Denggelan Mang Kosim poos ukur nenggel angin. Bari dongko dihanap si Tarego Sideng ngajojokeun peureub kencana ngarah kana kekemplongna Mang Kosim. Sakali ieu mah Mang Kosim teu kaburu pikeun nyingkah. Hiuk gedug. Aduh, Mang Kosim mundur ngadayagdag dua lengkah bari jeung muringis. Si Tarego Sideng gancang nyusul tepus. Manehna ngagajleng bari najongkeun suku katuhuna ngarah kana dadana Mang Kosim. Mang Kosim embung ari terus kabeunangan mah manehna ge geuwat ngakiwar ka kenca. Bari hiuk bae leungeun kencana ngabajeg kana mumuncangan si Tarego Sideng. Hiuk beletak. Aduh. Si Tarego Sideng ngaguak manehna ganjang mundur bari jeung engke-engkean. Mumuncanganana diusapan bari jeung ditiupan. Hehehe. Matakna euy. Ulah sok loba gaya disangka kuring sieun merenya ku begal pandaranjeun. Rasakeun sia. Hiya! Mang Kosim gancang maju. Tuluy ngirimkeun panimpugna ngarah kana dada kencana si Baju Hideung. Tapi si Baju Hideung sakilat nyabut bedaogna sarta langsung ngaheumatkeun bedaog pikeun mapag leungeunna Mang Kosim. Waduh Mang Kosim ngalenyap gagancangan Mang Kosim teh narik mulang serangan anak manehna mung lamun leungeunna tepi ka buntung disabat ku bedaog lawan. Mang Kosim mundur sedangkan si Tarego Sideng maju. Bari langsung ngahembatkeun deui bedaogna. Rek narok kana sirahna Mang Kosim. Mang Kosim gancang ngagilak ka belah katuhu hiuk geblos bedaog ukur nganca tempat kosong. Mang Kosim langsung narajang ngajejekeun suku kenca kana tuur si Tarego Sideng. Hiuk cedak rampeo bru si Tarego Sideng ngarampeo labuh diuk. Mang Kosim gancang nyusul tepus ku peureub katuhu anu langsung bae nyayang kana careham si Tarego Sideng. Hiuk jabrod. Si Tarego Sideng ngowowong beungeutna tepi ka ngabalieur bakat kutarikna tenggelan Mang Kosim. Tapi leungeunna tetep meta sateka polah ngangkat bedaogna pikeun dikadekeun kana walikatna Mang Kosim. Orok kaya Mang Kosim teu cileureun. Manehna leuwih rancing geus. Malah mah gancang ngetig pigelangna si Tarego Sideng anu nyakelan bedaog. Hiuk gedug clang. Bedaog si Tarego Sideng teh macleng kagebeungkeun leupas tina panyakelna. Samemeh si Tarego Sideng bisa ngawasa kana dirina suku katuhuna Mang Kosim ngajejek kana dadana. Hiuk cedak. Blak atuh si Tarego Sideng deh jadi labuh nang karak bengkang. Nempo lawan nang karak bengkang Mang Kosim teu miceun kasempetan hade. Manehna gancang ngagabrug nindihan si Tarego Sideng bari dua leungeunna nyakek kana beuheungna si Tarego Sideng. Ngap. Tarego
Satarego Sideung adug-adugan. Bari panonna burial buncelik dengan kencana ngopepang karena dua lengan Mang Kosim. Sedangkan lengan katuhuna uyup ayap neangan cekleun. Gap leungeunna teh ngarampa batu sagede peureum. Doan taparah deui batu teh dicekal sarta diheumbatkeun tarik kana sirahna Mang Kosim hiuk buletak. Mang Kosim langsung bae labuh nyang gigir. Sirahna bocor getihan. Sirahna karasa lieur jeung nyeri. Tetenjuana oge langsung ranyai kararoneng. Satarego Sideung gancang ngagurinjal hudang. Hiuk cebrod sukuna nalapung beungeut Mang Kosim. Cer getih mancer tina irungna Mang Kosim. Mang Kosim ngalempreh teu walakaya, teu sanggup deui pikeun hudang. Satarego Sideung ngajegan ulak cangkeng. Dina waktu ayeuna dewek bisa bae nyabut nyawa anjeun Kosim, tapi dewek masih mere kasempetan. Turut sarta gugu laksanakeun naon anu ku dewek diparentahkeun ka anjeun. Lamun anjeun tepi ka baha, dewek bakal nepungan deui anjeun sarta harita anjeun bakal panggih jeung ajal anjeun. Ngarti anjeun. Mang Kosim anu geus selang-seling lungleng satengah teu sadar, boro-boro bisa ngawalon. Panonna ukur kucap kiceup. Sakujur badana geus teu puguh rasa keunana. Satarego Sideung suku katuhna nincak dada Mang Kosim tuluy ngaheumbat najong kana sirahna Mang Kosim hiuk bledag. Mang Kosim awakna tepi ka malik nang kuban, tuluy teu usik deui sabab Mang Kosim harita langsung bae kapiuhan teu inget di bumi alam. Sanggeus mariksa kayan Mang Kosim, Satarego Sideung teh ngalaanan baju jeung calanana Mang Kosim. Tuluy ngalaan arlojina Mang Kosim. Mang Kosim kari make kokolor jero hungkul. Ngajolopong teu usik malik. Rasakeun sia ku maneh Kosim. Eta dawa balas panghinaan anjeun basa harita teh. Amun syok juragan nita aing modaran maneh geus modar sia teh ayeuna keneh ge. Anjak ka juragan nita ukur ngancam maneh. Mojeki loge aing ngabegal si Kosim euy. Menang duit 500.000. Baju calanana alus jeung mahal. Arlojina komo mahal pisan ya Seiko. Satarego Sideung ngalaan taregosna si Horeng. Si mana Horeng? Pemirsa, si begal di Satarego Sideung teh manehna teh si Horeng Mang Kemet bade gana juragan Barkah anu memang dititah ku juragan Barkah pikeun ngancam sarta mere pelajaran ka Mang Kosim. Sigana bae salila ieu Mang Kemet teh ngintip-ngintip Mang Kosim. Sawaktu apal Mang Kosim indit ka Cibodas, manehna ngadago di Pasir Awi sabab apal lamun Mang Kosim bakal nyokot jalan terobosan ngaliwatan Pasir Awi. Geus kitu mah cul bae Mang Kosim ditinggalkeun kitu bae dina kayan buligir. Mang Kemet mah gancang bae indit ninggalkeun eta tempat bari mawa sagala rupa bogana Mang Kosim. Angin niu prada tarik ngoyageun dapuran Awi nimbulkeun sorating korosak. Di langit layung mimiti hibar cahayana koneng semu beureum ngarubah daun awi jadi koneng umyang kawas emas. Dina kayan kitu hiji bayangan ngolebat ka dapuran Awi kolebat jeleg. Saurang awe tengah tuwuh di samping jangkung make kebaya beureum nangtung didinya bari mencong ka Mang Kosim. Eleh aing rek dagang mah bisa nawaran kanu pingsan kitu mah balik deui we
Kumulangna deui bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sakitu heula pangitannya anu tiasa kapihatur wengi ieu. Aki namit mungkur heula tepang di bagian atau menempi episode ke-16. Hatur nuhun ka sadaya perhatosanana anu satya manco satya ngadangukeun ngarojong kana pedaran aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.